Nungguan angkot anjing ti subuh mula wae teh supirna butuhin duit apa henteu sih? Angkot, aduh, datanglah bangsat. Weh, Cep. Can indit kene wae sia teh tadi ha? Apa gua wae ya pan ayeuna teh jam 10 berangnya aing nungguan angkot di jam 2 subuh tah anjing. Oh, goblok. Atuh ke terminal na we. Jauh ked. Ada biasa nama loba ieu teh. Angkot, angkot. Aing magis cangkeleungan anjing teh tadi kikituan, goblok. Weh, nu ngarasa angkot eureun ye karunya ye penumpang ada goan ti subuh. Kesang badan, kesang leutik ya anjing kuat kajibreg seput tangan ge lah, goblok najis anjing. Atuh kana ojek gue tong teuing nungguan angkot lah. Pokoknya mah yang na angkot aing mah yang nangkel resep. Oh, Namun angkot geus eueuh kieu pasti sok aya borongan ieu mah yakin da. Teuh. Ah, ing. Ing bau ket siapa kehitut ket. Lah malum we aing teh tadi ngejedog di dia anjing asup angin. masalahnya ieu bau dog buruk goblok. Urang pan penting teh ngadahar martabak telur. Teu kuat aing mah najis. Lebay sia malah. Dasar penyebar virus. Mani mota jiga we nu tarang ngabeuh hitut. Da maklum we ayeuna mah keur musim hitut jeung bari nage hitut aing mah family friendly anjing. Seungit hitut aing mah. Ning kuat kah? Kambe kene nepi ka dieu ge. Kunaon? Eta si Acep hitut bauna teh mani nepi ka nuturkeun ka dieu geura euy. Bayangkeun tuh ti ditu mula anjing ayeuna teh bau keneh ieu karasa anjing. Jadi ieu mah hitutna teh nya percampuran antara dog buruk jeung bugang beurit teh. Geus karuhan aing teh alergi karena bau hitut teh kecuali ngambil hitut sorangan. Pokona hitut si Acep mah terbau di dunia euy. Mane apal teu pemegang rekor hitut terbau di dunia si Michael Hitut. Eleh bauna ge ku si Acep mah anjing luar biasa. Si Michael Hitut apal teu? Soho. Eta teh jelema penemu hitut, apal? Sekaligus pemegang rekor hitut terbau. Tayangan geura dina YouTube. Ngomong apa? Nah, tak apalin sia mah. Sia apal tuh aing teh di dieu keur niis. Sia datang-datang ngomongkeun hitut. Aing teh keur nyantai kehead. Yuh nya. Sia apal tuh berita terbaru hari ini? Sindan pan ek cukuran budakna. Terus ek bagi-bagi dahareun, bagi-bagi soto. Soto. Eta makanan favoritku. Matakna. Matak naeun? Ke burit datang ke Sindan bareng lah jeung aing. Cius ya. Tapi kadenya tong ngajak batur. Aing ge kemarin tas. Ayeuna deui. Siap lah. Ngunah. Yuh, bisi teu percaya ambuan hitut aing bau soto tah. Karasa. Tong lebay ah. Ngeplay anjing. Tong lebay ayeuna. Bisi kurang keneh ieu, erek sok ieu. Nges anjing, nges, cukup nges lah. Nges. Tega sia kepada aku anjing aing kakara ge teh ngambe hitut geus ngambe deui lah sia mah. Indit jing. Ari bau mah. Sok sia maneh ku aing didoakeun sing meunang ajab tah. Kuburanna sing bau hitut tah anjing goblok sia teh. Dasar gendut sia tukang nimut hitut anjing dasar. Sia gendut hayang dipres karuhan ayeuna teh kerusun hitut. Bangsat. Ngenes aing mah ngadownload game PUBG. Padahal mah tinggal SMP deui da paketna geus beak anjing ieu mah ngenes nepi kana tulang euy. Kudu meuli paket kitu euy nganjuk. Junaid. Junaid Iskandar. Naon? Tadi yuk keluar. Luak corowok we nya. Iya ya naon atuh lah. Nganjuk pulsa euy. Sorry ayeuna mah teh dianjukeun. Ka dieu heula geura ih sia mah. Aing najis pulsa dianjukeun wae mah. Buru ieu ih. Tajinan aya nu meuli sia. Make baju atuh. Calana hungkul ge cukup, keun we lah. Naon ieu? Ieu teh sabenerna kain urut layar tancap ku aing diala dipilok Make baju beureum. heula atuh. Dikaput we ka si Diman. Ieu kalung tina hadiah cikinya. Tong padu ngomong sia yang dituduh penistaan agama, ieu teh kalung pamere ti nini aing. Balaga. Anjuk pulsa euy. Bijaan teh dianjukeun. Dengar menang beja, kamu punya pacar. Siapa tuh? Kok tahu? Tahu dari mana, wey? Tahu dari snap WA, kumaha euy? Cara menang kabogoh?
Ah, cara nama gampang, urang ge nu begangnya menang awewe sapoe 3, anggot maneh nu gendut tah anjing menang 20 siki mata. Tapi urang mah yang kawin euy. Eta mah beda deui, beda cara. Kumaha lah carana bejaan euy cik atuh. Maneh kan yang kawin jeung awewe anu embungeun ka manehnya. Puguh. Eta mah carana rada gampang euy. Kumaha? Carana nya eta make sistem grebeg. Aduh, embung euy cara gerebek-gerebek kitu mah resikonya gede. Da eta satu-satunya cara. Daripada kitu mah urang kajen teuing kawin jeung nini. Lah kumaha sia we karep eta mah kan ini Ija, kan ini Rum, kan ini Juna, nu penting mah teu jomblo we lah nya. Eta ge mun ini daekeun ka maneh. Please atuh Nen, kumaha carana euy selain kawin gerebeg lah. Geus we atuh lah kawin Aing grebeg. sieun kena aja. Kawin belum gerebeg mah digerebeg. murah, Kalau nya. bah gancet. Lah dari gancet mah eta mah kumaha ge urang Kalau nya. malam. Lamun urang na mengikuti prosedur mah dia moal gancet atuh. Tega euy ka diriku. Sia nu leuwih teh ga ka aing teh ngajualan pulsanya modalna tina hasil ngajual balong sieungeun nah we nganjukan anjing.